Ariwa itu aya ayah cik puhun beres yuk Dunungan Munti Benteng Purwakarta kencelang hirang acik kekuripan dilewi sifat tahun dirikan hai napa pantunan kiwari nganak kari kajih gocap minggu di Dunungan Babah Lili Geboy mah hey Bapak Kaprin ya Bos Andi Gusti Kiwari Gunung Abudisti Amin CHP ya Gusti Bapak Jamin BHP Purwakarta Bapak Kaprin anu mana anu bager Bapak Lili Geboy la Bos Endi Bandung ngagadapan
Pati Gusti Oh Camin THP Bapak Bos yang di Bandung Hai Ayo kage keluarga besar Belanakan mah naik kawar bodas Bapak di Bandar Hewan Iya Bapak Bos yang di Bandung Bapak Bos yang di Bandung Babangku Hajat Bos Tamin Aduh bager Ai Bapak Lili Geboy Tuh simpati Aduh bager Ayo keluarga besar Belanakan sadayana Ai Iya Pencelangan ngacik kahuripan Hai Ah Camin Hai Bapak Lili Geboy BHP Direkan Aduh bager bantu Tuh simpati kanan hari aturan Bapak April anu mana bayar saya Bos Tamin Tuh simpati aturan bos di Bandung Aduh, pemangku bagus. aja mama neneng ini pemangku aja bayar saya Ayo kakek keluarga besar di Belanakan Gusti Hei Bapak Lili Geboy Bos Camin Bos Camin aturan HP Purwakarta Aduh bager Bos Camin Aduh bager Yai kamari Abon Juri Citet Kakit bersama Bapak Lili Geboy Bapak Lili Geboy Mona pareng Keteng Purwakarta Aduh bager salira Aduh ala kacung Tung ala kacung Tung ala kacung Tung ala kacung Tung ala kacung Bapak Lili Geboy Purwakarta Bapak Lili Geboy Purwakarta Iya kakek keluarga besar Nuti Belanakan Aduh hejo Aduh bager Bos Camin Tuh simpati Bapak Bos Camin Bapak Lili Geboy Bapak Lili Geboy Acung ala kacung Tung 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 ala kacung Bapak Bos Atok Pede motor Bapak Bos Atok Pede motor Bapak Bos Atok Pede motor Tung ala kacung 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 Mawar bodas naik mawar bodas Ayo kakek keluar ke besar untuk dibelanakan. Mapai jalan satapa.
Bapak jalan setapak kahiji lembu terasa capena sabab ayah sayang ayo kakek keluarga besar Belanakan hujan angin dar gelap ayah tempat agar ngiohan sanajan awak rancucut tanpa dulu aja nanti hai no penting mah asal nepi ke tempat anu dituju rek ngalangot mawar pedes jenut teu isnya segala teh magaga gayang teh aya nu boga balik teh ayo bos aduh bos deh hai itu di sawah di anggana tadi pikir di tadina segala teh magaga aya nu boga balik teh asa hoream pangge asa ngalah iya haturan dulu juga kacang ya bapak liling ya boy itu di sawah di anggana jadi pikir di tadina segala wala nyeri hati gampang teh aya nu boga balik teh asa hoream pangge asa ngalayang masih buat keluarga Belanakan Mapai jalan satapa ajuput kahiji lembur karasa capena sabab ayah nu diteyang hujan angin dar gelap aya tempat agar ngiuhan sanajan awak rancucut tepaduli kajana teuing no penting mah asa nepi anu dituju rek ngalangot mawar bodas jadi impian segala teh moal gagal gampang aya nu boga balik ke asa hoream pangge asa ngalah di sawah di anggana tadi pikir di tadina segala moal nyeri hati gampang geus aya ayo kakek keluarga besar Belanakan asa hoream pangge asa ngalah di sawah di anggana tadi pikir di tadina segala nyeri hati gampang geus aya nu boga balik ke asa hoream pangge asa ngalayang masih keluarga Belanakan Mapai jalan satapak ajuput kahiji lembur karasa capena sabab ayah nu diteyang hujan angin dar gelap ayo kakek keluarga besar Nuti Belanakan sanajan awakan oma paduli kajana teuing ada penting mah asa nepi ke tempat anu dituju rek ngalangot mawar bodas jadi impian segala teh moal gagal kampung jan aya nu boga balik ke asa hoream pangge asa ngalah itu di sawah jadi pikir di tadina segala moal nyeri hati gampang geus aya nu boga balik ke asa hoream pangge asa ngalah di sawah di anggana tadi pikir di tadina segan mah nyeri hati hoream geus diteuing penyakit ayo abon juri kisiden abon Mapai jalanan satapa juri kisiden kahiji lembur karasa capena juri sabab ayah kisiden nu diteyang abon juri kisiden
hujan angin dar gelap daya tempat gernyuhan sanajan awak rancucut tapaduli kajanat ana penting mah asa lebih ka tempat anu dituju mawar bodas kembang jadi impian segala daya malah gagal kampung geus aya nu boga asa hoream lepas asa di sawah anggana dipikir kita tidak segala moal nyeri hati hoream kesedih teuing pikiran be panyakitan pikiran be panyakit di sawah di anggana dipikir tidak segala moal nyeri hati kampung geus aya nu boga balik ge asa hoream pake asa Kang Jorik sinte deui mapaya jalanan satapa ajujuk tahu jelambur dapat rasa capena sababaya jadi teangan hujan angin derar gelap daya tempat agar niohan sanajan awak rancucut Jurik Sinten apa Jurik Sinten anu penting mah asa nepi tempat anu dituju rek kalongo mawar bodas kembang jadi impian segala teh mal gagal kembang aya nu boga Mamahna ya panana panggil di sawah di anggana dipikir di batina segala teh mal gagal gampang saya nu boga balik ke asa hoream panggil asa wanci burit surya reka pami hujan lagi ngaririnci aki kosim gila bara pating atau lebar sisi basi si Rajayanti abon Jurik bangsa Sinten sarep narek datang bersama Purwakarta ade barengan kilabang Bapak Dengolan ya Bapakku hanya angin di bayu peting apa tiga kiriwe sisi basi si Rajayanti la Jayanti ngaitkan janji pas ini ngangkat bagen rasa cinta Jayanti segala lakon duaan si basi si Jayanti hey